medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun tiga lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun wargi Dahlia paniatan Kibuyut Karang pikeun ngabinasa Ambun Awangsi oge Arumsari kamari teh ka bujeng kahalangan maksana ku si Konceleng anu salajengna si Konceleng sareng Kibuyut Karang tarung ijen jajaten anu ka 3 kalianana dina wengi eta anu salajengna Birawa Prawira sareng Laraswati oge tos nyarampak di buruan atanapi di luar bumina Prawira samalih mah Kibuyut Karang perantos kawon ku si Konceleng panangan Kibuyut Karang tos dipotong-potongkeun ku Birawa si Banteng Karoban urang lajengkeun kumaha salajengna serial si Konceleng Manjing Karengkeng karya Bagus Respati. Wargi Dahlia si Konceleng netep antep ka Kibuyut Karang anu katingali muringis nahan ka nyeri. Dua leungeuna ngulapes ngaplek lantaran potong semet siku-sikuna. Kadenge si Konceleng harita nyarita deui ditujukeun ka Kibuyut Karang. Ceuk kuring tadi kumaha Kibuyut? Kangaranan tarung ijen jajaten moal aya hartina. Ayeuna coba be rasakeun ku Kibuyut Karang. Kumaha ka nyeri anu karanapan? Terus terang kuring teu boga karep binasa ka sasama. Malah kahayang mah antara kuring jeung Kibuyut teh lain pasea terus ngadu jiwa. Tapi ukur lir upama dulur sabab kitu kuduna di antara sesama makhluk. Ciptaan anu maha kawasa nya upama urang rumasa jadi makhluk nu boga rumasa eta ge yen ayana hirup teh ku anu maha hirup. Urang bisa nyorang laku kahirupan. Kahirupan teh lantaran ayana Rohman Rohim anu maha kawasa. Jadi sakuduna upama urang silih pikawelas jeung pikaasih jeung sasama. Lumatak kuring tadi nyarita teu miharep upama kudu nepikeun ka tarung deui. Kibuyut Karang katingali teu wani bantrok paneuteub jeung si Konceleng. Era anu lain di kieu na sigana teh. Ngalawan geus teu mampu sabab memang kaayaan leungeun duanana anu potong. Si Konceleng kadenge harita nyarita deui. Jadi ari ceuk kuring mah teu kudu manjangkeun pasoalan. Ayeuna meuleui hade Kibuyut Karang nyokot hikmah tina ieu kajadian. Yen jalma tetela taya nu jago. Ayeuna kabuktian apan Kibuyut Karang tetela nyandang cilaka. Padahal upama Kibuyut Karang silih bantu jeung kuring moal nepikeun ka kieu meureunan kajadianana. Hampura upama dulur kuring Birawa geus ngalakukeun tindakan anu di luar dugaan gitu. Kibuyut Karang ngan ukur tungkul terus ngalengkahkeun sukuna ninggalkeun eta patempatan. Leumpangna jumarijeg geus teu ngaliuk deui ka tukang. Leungit kagaranganana hatena nyeri anu lain di kieuna. Sabab lain bae geus eleh jajaten tapi nepikeun ka potong pisan dua leungeunna. Si Konceleng ngareret ka Birawa si Banteng Karoban terus nyarita. Coba perhatikeun Birawa. Apan karunya tak ninggalina oge. Oh coba lamun tadi Birawa teu ngalakukeun tindakan anu mawa karep sorangan mah. Moal watir teuing ninggalinana oge meureunan. Mang Wing.
Salahnya Kang. Moga mata digemes. Ngomong amun ingat kana tindakanana Kang. Ngampura be Kang Konceleng. Moga manguing moal sakali-kali deui. Moga manguing geus rumasa salah Kang. Laraswati jeung Prawira datang nyelamperkeun. Prawira anu harita kadenge nyarita. Haturkeun nuhun ke Kang Konceleng nu tos nyalametkeun pun bojo sareng pun biang Kang. Pama teu aya pitulung ti Kang Konceleng mah duka kumaha meureun nasib kulawarga abdi teh. Nyang nuhunkeun mah anu utamana urang teh kudu nganuhunkeun ka nu maha kawasa ieu. Sabab Akang bet diberean hate merenyeng hayang buru-buru ka lembur. Tetela geuningan Ambuda Wangsi jeung Arumsari aya dina ancaman bahaya. Di dieu tambah kayakinan pikeun urang. Pama urang eling salilana ka nu maha kawasa piraku teu dibere panggeuing. Ayeuna mah mending keneh urang kalabat we atuh ye. Nuhun mangga Kang. Geus kitu mah terus arasup ka jero imah. Ambuda Wangsi jeung Arumsari waktu dihudangkeun ku Prawira kaget anu lain di kieuna sabab Prawira jeung anu sajana geus araya di jero imah. Meh nepikeun ka isuk-isuk deui eueuh anu sare. Kabehanana pada ngarasa bungah jeung bagja hatena sabab aya dina kaunggulan jeung kasalametan. Dina poe isukna wanci pabeberang Laraswati pamitan ka si Konceleng jeung kulawarga na Prawira. Si Konceleng ngajajabkeun nepikeun ka tengah lembur. Sajeroning leumpang duanana pada ngobrol. Omat, ulah hilap Kang Konceleng. Abdi longokan di lemur Jatiwangi. Ulah cul laur diantepkeun. Margi upami abdi diantepkeun ngandung hartos, Kang Konceleng teu nyaah ka diri abdi. Ante kudu nyarios kitu nya Mas. Dalah sanajan teu dilisankeun kitu oge, Akang pasti bakal ka lembur Jatiwangi. Jelas Akang moal make jalir janji cidra tina Subaya. Ya nuhun, atuh upami kitu mah Kang. Tawis Kang Konceleng sanes bade ngaheureuikeun ka diri abdi. Si Konceleng memang ngabuktikeun caritanana. Tiap saminggu sakali datang ka lembur Jatiwangi. Atuh hubunganana jeung Laraswati beuki deukeut jeung layut bae. Malah akhirna mah si Konceleng jeung Laraswati terus pasini pikeun hirup babarengan laki rabi. Sabab eueuh hadena upama dilila-lila oge malah bakal jadi bahan carita pangeussi ti lemburan. Ngeunaan hasil pasini teh dina waktu salse ku si Konceleng diobrolkeun ka Prawira anu jadi muridna. Harita maranehna ngarobrol paduduaan. Jadi jelas nama Akang teh geus gilig tur pasini jeung Laraswati pikeun hirup babarengan laki rabi. Cik, ceuk pikiran ieu Prawira kumaha tah? Nah henteu salah kitu Akang upama boga tindakan saperti kitu. Prawira neuteub antep ka guruna di Barung jeung imut, teu lila terus ngawalon. Abdi bingeuh anu sanes di kieuna nguping Kang Konceleng pasini sapertos kitu sareng Laraswati Kang. Malah abdi ngarojong sapinuhna kana pamaksadan Kang Konceleng. Nah iraha kitu maksad Kang Konceleng teh mohon waktosna anu tangtu maksad abdi teh kitu. Nu matak ari hasil babadamian Akang mah saminggu deui waktuna teh. Sabab boh Akang nya kitu di Laraswati. Pangna hayang buru-buru teh lainna naon? Ngan bisi jadi bahan caritaan pangeus lembur jeung kurang hade. Be lila-lila teuing hubungan mah. Sae be atuh Kang. Sakumaha anu nembe disaurkeun ku Kang Konceleng memang teu lepat. Teu aya saena upami hubungan dilami-lami. Komo upami tos aya kasapukan sejalaki ragbi mah kitu Kang. Akang oge satadina mah moal wawanian ieu Prawira. Sabab ngarumasakeun jadi jalma anu sakieu buktina. Ngan ku Akang geus diuji kaayaan pribadina Laraswati.
Nu memang lain rekana harta jeung raja kaya hirup laki rabi teh, tapi nyata pikeun ngahontal tujuan hirup anu sabenerna. Ngiri ngarojong cek abdi oge Kang. Ke sakedap dupi nilam sari kumaha Kang nah tos diwartosan. Oh eta nu matak ge. Eta pisan anu jadi pikiran akang teh. Nilam sari memang acan dibejaan ku akang teh. Malah hari alus nama ulah akang langsung anu ngabejaanana. Nya apan geus dibejakeun ku akang oge. Saha nilam sari teh? Samemehna jadi murid akang teh kitu. Apan keukeuh hayang dipihukum ku akang. Bisi pokona mah bisi ieu mah ngarasa nyeri hate jeung kaget. Leuwih nati eta akang dah jeung teu paruguh we ngabejaanana. Duh. Prawira ungut-ungutan memang bisa kaharti carita anu jadi guruna. Nilam Sari kabilang Walnoja anakna Ki Gobong Dawu nu panggih dina waktu olah tapa tur boga pangharepan bisa jadi pamajikan si Konceleng. Telila Prawira terus kena dilisan. Naon anu disaurkeun nembe ku akang ku abdi kahartos Kang. Memang sakedahna oge abdi anu ngawartosan mah piraku jinis anu kagungan maksad anu ngawartosan. Sawioskeun be abdi anu ngabujeng ke pasir karenceng mah Kang. Tanya syukur atuh ari kitu mah ye. Akang nganuhunkeun ka ayi anu rek ngabejaan ka Nilam Sari gitu nuhun pisan Sebab cangtu be ari di bejaan mah kudu. Ya mudah-mudahan Nilam Sari oge bisa ngarti jeung sadar kana ieu kayaan. Lumatak nya terangkeun be ku ieu Prawira ka Nilam Sari. Puguh kitu. Ari jodoh mah memang teu disangka-sangka. Dian teh eta oge memang teu bisa dipaksakeun. Ya eta mah kumaha be hadena cara nepikeunana mah ka Nilam Sari anu penting ulah nepikeun ka nyerieun teuing hate atawa salah paham kitu ari maksud akang mah. Hartos Kang ya ku abdi bakal diterangkeun kalayan dipasihan pengertian. Laraswati mangrupi Wanoja pilihan hate Kang Konceleng anu memang aya kacocogan sareng tos jodona panginten. Abdi yakin Kang Nilam Sari oge tangtos ngartos kana ieu masalah moal dugikeun ka nyungkelit nyeri hate panginten. Mudah-mudahan kitu we yi. Sabab akang sabenerna mah teu miharep upamana pikeun ka aya jalma anu nyeri hate mangsa akang nyorang laku kabagyaan. Eta anu teu dipiharep ku akang model gitulah. Kitu pokona mah teu dipiharep gitu. Prawira unggut-unggutan kahartieun naon anu dimaksudkeun ku si Konceleng anu jadi guruna. Tadila Prawira terus nyarita deui. Kang Konceleng teu kedah seueur emutan ayeuna mah. Anu jelas ing tenang Kang, urusan Nilam Sari pancen abdi anu bakal nepunganana. Atuh Kang Konceleng oge ulah alit mana. Abdi bakal ngarojong sapinuhna kana pamaksadan Kang Konceleng. Margi kabagjaan Kang Konceleng tangtosna oge sami sareng kabagjaan diri abdi. Akang ngarasa bagja yi. Sabab tetela ieu Prawira bener-bener mika nyaah ka diri akang. Upama seug eueuh ieu Prawira mah meureunan akang teh eueuh keur pakumaha-kumaha. Malah ayeuna oge akang teh ngan ukur ngariweuhkeun be meureunan kangaranan jalma anu teu boga make jeung hayang boga pamajikan sagala rupa, hayang laki rabi. Bat teu boga pikiran jadi jelema teh gitu. Prawira neuteup antep kalawan nyarita deui pinuh daria. Ulah sasauran kitu Kang Konceleng sing percanten ka abdi sakulawarga Kang. Abdi memang wajar upama mika nyaah ka salira. Jalaran Kang Konceleng sanes mungkur diangkeun wargi sareng guru ku diri abdi. Tapi tos dianggap sepuh ku diri abdi Kang. Kang Konceleng tos teu kedah mangmang. Naon anu ditegrakeun ku sikap oge lisan abdi mangrupa keayaan anu tumuwuh tina batin, anu bersih tina batin abdi Kang. Ku ayana kitu
muga Kang Konceleng percanten ke abdi. Si Konceleng narik napas panjang bari terus kedal deui lisan. Akang percaya sapinuhna ka ieu prawira sakulawarga. Mudah-mudahan be atuh kahadean ieu prawira dibales ku mantena nu maha kawasa. Da puguh akang masa kieu buktina. Lian eta akang sakali deui ngahnuhunkeun kana perhatian oge ka nyaah ti ieu prawira sakulawarga. Sugan be atuh kabagjaan akang ulah nepikeun ka aya deui gangguan naon-naon. Da akang oge hahayang aya dina katentreman dina hirup laki rabi teh ulah nepikeun ka ngaranapan deui kajadian saperti waktu anu katukang-tukang. Sanggeusna asak babadamian mah prawira terus kencling indit ka kampung Pasir Karenceng. Anu dimaksud nyata rek ngabejaan di Lamsari ngeunaan ayana acara rendengan antara si Konceleng jeung Laraswati di mana jenisna geus pada pasini tur nangtukeun waktu. Gancangna carita teu kacatur di jalana. Jauh hamo burung cunduk anggang hamo burung datang. Prawira akhirna tepi ka tempat anu dituju nyata kampung Pasir Karenceng. Kedatangan prawira dibagiakeun ku paroman anu marahmai nandakeun hate anu bungah ti Nilamsari salaku pribumi. Sanggeusna silih bagiakeun sakumaha mistina, prawira harita terus nyaritakeun maksud kadatangan ka Nilamsari. Anu harita dibaturan Mang Ajun kabilang lalaki anu geus aya umuran mangrupa panasehatna Nilamsari mangsa jadi pupuhu di lembur Pasir Karenceng. Kieu ieu teh Nyai akan datang ka dia memang diutus ku Kang Konceleng, malah kawilang warta nu bagja sabenerna mah nu bakal katepikeun ku akang dina waktu ayeuna. Prawira kawilang ati-ati dina cumaritana sabab ngarti Nilamsari teh mangrupa wanoja nu mika cinta jeung miharep diheupi hukum ku si Konceleng anu jadi guruna. Nilamsari neuteup antep ka prawira, teutepan anu ngandung perasaan panasaran. Teu lila terus tumanya. Nah, aya wartos anu ngabagjakeun kumaha kitu? Mangga enggal wartoskeun ka abdi, Kang Prawira. Abdi janten panasaran ya hayang terangkan eta warta. Mang Ajun oge harita milu mairan caritaan. Sumuhun mangga atuh gara wartoskeun Jang Prawira. Aya wartos anu ngagumirakeun kumaha ieu teh. Mang oge da meureunnan bakal milu bagja upama Jang Konceleng atawa Jang Prawira sakulawarga aya dina kabagian. Prawira ngabagikeun paneutupna ka Nilamsari jeung Mang Ajun, teu lila terus nyarita deui. Beja nu kawilang matak bagja teh kieu Nyai. Kang Konceleng memang geus lila miharep bisa pinanggih jeung kabagjaan. Atuh akang nu kawilang pangdekeutna ka Kang Konceleng bisa leuwih ngarti kana lambaran kahirupan Kang Konceleng. Datang tu Nyai oge meureunnan geus apal kana lambaran kahirupan Kang Konceleng mah. Nilamsari unggeuk, da puguh si Konceleng memang ngap murid ka Nilamsari jadi teu matak aneh upama ngeunaan riwayat hirup pribadina dicaritakeun ka Nilamsari. Teu lila Nilamsari terus nyarita deui. Memang abdi geus terang kana riwayatna Kang Konceleng. Lambaran kahirupan ana memang pinuh ku kapeurih jeung kaprihatinan. Tapi eta kapeurih jeung kaprihatinan teh ngajadikeun asak jiwa Kang Konceleng dina nyorang laku ieu kahirupan. Numawi upami memang Kang Konceleng pinanggih jeung kabagjaan, diri abdi oge tinangtu bakal ngarasa bagja. Namun ke sakedap abdi rek tumaros heula ngeunaan markas kompeni teh kumaha ayeuna? Umatak warta ngeunaan markas kompeni oge ieu teh kawilang ngabagjakeun ka urang Nyai. Sabab pihak kompeni akhirna maruntag pangaruhna jeung kakawasaanana. Ieu lantaran alpukahna Kang Konceleng anu mingpin barisan sarta ngatur rancangna. Cacakan upama teu aya Kang Konceleng mah tacantang tu pihak pribumi aya dina kaunggulan. Mang Ajun harita milu nemrong deui omongan. Kantenan kana kituna teh Jang Prawira.
nyada mang mah geus apal deui atuh kana kamampuan jeung kapamingpinan Jang Konceleng mah lumatak ka cida bagjana jalma saperti Jang Prawira sareng Nyimas Nilamsari tiasa guru ilmu ka Jang Konceleng. Lain bae luhur ku ilmu jembar ku pangabisa, tapi oge luhung budina. Ajen pribadina memang susah pikeun neangan babandinganana. Lain sapeda payunan Jang Prawira manguji teh. Ngan benang ditanyakeun ka sakabeh jalma anu kungsi wanoh ka Jang Konceleng tinangtu bakal sarua jeung emang caritaanana. Dah salajengna kumaha ieu teh Jang Prawira? Jadi jelasna ngeunaan kaayaan di markas kompeni mah kieu jujutanana teh. Sacara singkat ku Prawira terus diguar ngeunaan pangalaman mangsa tarung tawuran ning hareupan kakuatan kompeni. Nilamsari jeung Mang Ajun ngabandungan kana guaran Prawira. Telila Prawira terus mungkas guaran caritaanana. Tah kitu jujutanana Nyai oge Mang Ajun. Jadi ieu kabagjaan teh tangtu be mangrupa kabagjaan urang oge. Lian teh eta aya deui ieu teh anu leuwih ngabagjakeun pikeun urang. Sabab Kang Konceleng teh saolah-olah geus mimiti rek pulih deui tina gudawangna hate lantaran lalakon ka tukang anu kungsi kasorang. Nilamsari memang tadi sajroning ngabandungan kana guaran Prawira ngageter hatena waktu Prawira nyabit-nyabit ngaran Laraswati wanoja geulis anu tetela babarengan jeung si Konceleng nying hareupan kakuatan kompeni. Nilamsari neuteup antep ka Prawira, teutepan anu masih keneh ngandung rasa penasaran. Telila Nilamsari terus nyarita deui. Maksud Kang Prawira teh Kang Konceleng tos kaubaran hatena lantaran aya nu mampu ngubaran kana gudawang hatena. Kumaha hubunganana jeung Laraswati? Sabab bisa-bisa bit ku Kang Prawira mah bet bangun anu deukeut keningan Kang Konceleng sareng Laraswati teh. Prawira narik napas panjang. Kawilang seugeut oge perasaan Nilamsari waktu diguar ngeunaan wanoja anu ngaran Laraswati. Kieu Nyai, Kang Konceleng beunang disebutkeun geus bisa silih teleuman eusi hate jeung wanoja anu ngaran Laraswati. Prawira teu wani kebat neruskeun caritaanana. Hayang ningali heula kumaha kaayaan Nilamsari. Ngadenge caritaan Prawira seperti kitu muwuh ngageter hate Nilamsari. Rada nyiak beureum beungeutna. Tapi Nilamsari gancang nyumputkeun semu. Nyobaan tetep nenangkeun hatena sangkan ulah katara ku Prawira. Cobi terangkeun Kang Prawira, teu kedah asa-asa abdi bakal ngabandungan kana caritaan Kang Prawira. Pama memang Kang Konceleng aya dina kabagjaan, nya abdi salaku muridna tangtos bakal ngaraos bagja. Jadi jelas nama Kang Konceleng jeung Laraswati teh kawilang beuki layeut hubunganana. Memang ngeunaan kasuka jeung jodoh mah mangrupa rahasia jinisna anu ngalamanana. Akang oge teu bisa nganaha-naha ka Kang Konceleng. Ngan urutkeun Kang Konceleng mah memang aya kacocogan antara dirina jeung Laraswati. Akhirna supaya teu jadi bahan caritaan balarea, Kang Konceleng jeung Laraswati pasini geus nangtukeun waktu anu hade mangsa rerendengan ngambah laku ngalaki rabi. Lir upama ngadenge gelap di tengah poe ereng-erengan pikeun Nilamsari dina waktu harita. Eces tembres naon rupaan dilisankeun ku Prawira. Nilamsari ngagegel bibir handapna. Aya anu nyereset peurih kana hatena. Da dihenteu-henteu oge hate mah masih keneh tetep nganteng harepan sangkan bisa hirup babarengan jeung lalaki anu ngaran si Konceleng anu geus ngarebut hatena ti sabang prak tepung di guha larangan tea. Nilamsari menang sajongjongan mah teu cumarita ngan ukur ngahuleng ngaraga meneng. Aya anu ngaheap panas jeroeun dadana. Hatena galecok ngomong sorangan. Nyaan Kang Konceleng nyeri.
milih Laraswati anu kabilang anyar pinanggi. Sakuduna mah diri aing anu kapilih jadi pamajikanana teh. Ieu mah bet Laraswati. Nyaan perih karasana ieu hati ku diri aing. Kang Konsleng betega nganyerikeun kana hati abdi Kang. Kang Konsleng teu bisa ngarampa kana perasaan abdi. Si Laraswati ngarebut cinta aing ka Kang Konsleng. Kang Konsleng, nah betega kalah kami kacinta kahuna anu lian Kang. Dina hate mah Nilam Sari harita ceurikannya nyerian. Tapi henteu ari ditingalikeun ka Prawira mah. Teu lila Nilam Sari terus nyarita deui ditujukeun ka Prawira. Janten kitunya Kang Konsleng teh. Nah, iraha gitu rerenenganana Kang Konsleng jeung Laraswati teh. Ari nurutkeun rancang mah dina minggu hareup Nyai. Nya akang datang ka dieu teh beunang disebutkeun ngabejaan ka Nyai di dieu sangkan dina waktuna bisa datang. Da dihenteu-henteu oge apa Nyai teh murid Kang Konsleng. Wajar upama urang milu bagja sarta sugema hate Nyai ku ningalina Kang Konsleng nyorang kebagjaan. Mang Ajun katingali nyerenge seuri. Henteu ieu nyahoeun. Upama hate Nilam Sari mah nyereset perih. Kadenge Mang Ajun harita ngomong. Oh, jadi kitu nya anana teh. Nuhun Gusti anu agung. Tepi geuningan akhirna mah kana waktuna Jang Konsleng pinanggih jeung jodohna aya wanoja pilihan hatena. Mang bener-bener milu bagja ieu Jajang Prawira. Nu utama nama lantaran Mang geus ningali nya ngabandungan kumaha jasa-jasana Jang Konsleng dina neundeun kahadean ka sasama. Ya sakudu na upama ayeuna metik buahna anu mangrupa kabagjaan pikeun dirina. Mang milu bagja. Bagja anu taya hinggana ku ayana ieu beja ti Jang Prawira. Memang leres abdi oge kitu pisan Mang Ajun. Tah kitu jelas nama pangna akang ayeuna datang nebungan Nilam Sari teh. Jadi dina waktuna ulah nepikeun ka henteu datang sabab Kang Konsleng oge tangtu bakal sugemaeun hate upama Nilam Sari milu negrakeun rasa kabungah ku ayana guru urang rendengan laki rabi. Nilam Sari sakuat tanaga nahan geteran eusi hatena. Sakuat tanaga nahan diri sangkan ulah nepikeun ka bedah cimata di hareupeun Prawira anu ngemban pancen ku si Konsleng pikeun ngabejaan dirina. Waktosna wargi parantos teu nyekapan deui wae. Urang ecakeun heula atuh ieu serial si Konsleng dugi dinten ieu. Insyaallah enjing bage teh urang lajengkeun deui kumaha salajengna lalampahan si Konsleng anu geuningan gaduh maksud sejenga laki rabi sareng Laraswati. Insyaallah urang samper dina episode anu salajengna. Atuh dinten ieu sim kuring sekedah undur pamit hatur nuhun kana sade parhatosan hapunten samudaya kelepatan wilujeng kantun kasadayana permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak lenggamnya Dahlia. Prungah gogo-gogo goyang. Wargi Dahlia, cag heula. Urang ecakeun heula. Dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Konsleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.